atuh singkatna gugah we kulang lebet subuh perawasanana enjing-enjing barang gugah jam 5 sadacan maghrib perawasanana yauman au ba'do yaum perasaan teh sapoe perasaan teh setengah poe kulem teh begitu gugah lapar nyami warang duaan lungsur milari tuangeun jeung itu ka pasar ngangawanti-wanti hati-hati wal yatalattor wala yus'iron nabikum ahada dina Quran diburun mah tengahna cenah sok mendakan lu wal yatalattor wala yus'iron nabikum ahada kudu susulumputan anjeun kade bisi kapangi ku baladraja ketakianus engke anjeun bakal dipui engke anjeun bakal dihukum akhirna kadang-kadang anjeun dibunuh atuh hati-hati laras kelenjap kalebak lungsur di gunung dugi ka pasar meser tuangeun kiju roti korma leut rupi-rupi tos minum nyabut artos dipasikeun ka sae dudukan anu gaduh warung barang anu gaduh warung molotot makasih meuteun ieu aya urang asing bubuk jabri tu ari 300 tahun titimang sana duit teh geus 300 geus teu panjang si sahirudukan teh ngagular gilir duit aneh ditinggal teh 300 tahun 3 abad eta duit lila geus teu payu kunaon maneh meuli duit geus teu payu meuli barang ku duit geus teu payu subhanallah abdi teu sengaja manawi teh pajeng kene saya gunakan bukir munur sababu jabri kukuna rangae sampeana ge sami kukuna paranyan acuk daging ge sararoe beungeut dan ledup maklum 300 tahun teu mandi sopi ibu ku kawasan Allah eta 7 tokoh Islam teh kulemna 300 ieu teh kedah diemutan budaya pikir dikir teh ku akal ku kakawasaan Gusti hirup 300 tahun kulem 300 tahun dalas bu atuh ribut-ribut aya urang asing barang beli ku duit geus teu payu dicanak pe ka raja ngan rajana geus muslim alhamdulillah nah didongengkeun dipungsikeun dakwahna ulama 7 tokoh aya kebersamaan jeung umarok akhirna sukses tuh di dieu ge aya kebersamaan Pak RT Pak RW ngadorong Pak Lurah ngadorong di lingkungan urang para tokohnya itu insya Allah dakwah Islam syiarna langkung hebat imana urang langkung kiat lamun aya kebersamaan ulama sareng umarok